Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang salam pangwanoh tisim kuring Mang Andi di channel Koleksi Bobodoran Sunda. Dina danget ieu sim kuring bade midangkeun carita buhun anu sering didongengkeun ku kolot urang baheula lamun budak hese sare. Dongeng ieu teh tos teu aneh, tapi sim kuring nyobi nyaritakeun deui ku gaya basa sim kuring. Mugi katampi ku pamiarsa sadaya. Sateu acana sim kuring nyungkeun pangrojong ti pamiarsa sadaya ku cara neken like sareng subscribe. Pami aya saran sareng kritik mangga diketik wae dina kolom komentar. Langsung wae kana jejer carios sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalanangka. Rung kacarioskeun sakadang monyet jeung sakadang kuya keur sarare di sisi hutan deket walungan dina tangkal kiara. Sakadang kuya sarena dihandap sela-sela akar. Ari sakadang monyet mah sarena dina dahan anu panghandapna, tapi teu pajauh. Maksudna sangkan bisa bari ngobrol samemeh sare, atawa bisa silih geuingkeun bisi aya nanaon. Dug weh duanana sare meni tibra. Tengah peuting sakadang monyet nyaring. Terus ngahudangkeun sakadang kuya. Sakadang kuya, sakadang kuya, ceuk sakadang monyet. Naon sakadang monyet, tembal sakadang kuya. Kuring ngimpi manggih tangkal nangka anu buahna geus arasat. Dina ngimpi teh katingali deui tempatna di mana, ceuk sakadang monyet. Di mana? Lol, ceuk sakadang kuya. Di tengah leuweung, ceuk sakadang monyet. Lol, keun atuh isuk urang teang. Ayeuna mah sare deui we dapeuting keneh. Lol, tembal kuya. Ari geus kitu teh, dug weh sakadang monyet mah langsung sare. Meni dug set. Ari sakadang kuya mah hulang-huleng keneh da hese sare deui. Lol.
loh lol. Keur hulang-huleng kitu sakadang kuya ngadenge sakadang monyet ngalindur. Oh nateh. Isukan mah ku urang rek dihakan eta nangka teh ku sorangan. Keun weh da sakadang kuya mah teu bisaeun naik tangkal ieu. Ngadenge kitu sakadang kuya ngahuleng ngaraga meneng. Loh. Kepikiran carita sakadang monyet keur ngalindur. Kepikiran deui sok sieun bener. Sanggeus rada lila mikiran. Lol. Akhirna manehna menang akal. Terus dug weh sare lo. Isuk-isuk sakadang monyet geus hudang. Tuluy ngageingkeun sakadang kuya. Up. Kuya, gerah hudang buru urang teang nangka tea. Ceuk sakadang monyet. Lo. Gela atuh tunduh keneh tembal sakadang kuya. Buru kaburu ku batur. Ceuk sakadang monyet. Bari ngagoyang-goyangkeun awakna ngameh hudang. Loh. Nya hayu atuh ari kitu mah. Ceuk sakadang kuya bari lulungu keneh. Arindit weh maranehna teh ka tempat tangkal nangka nu aya dina impian sakadang monyet. Ari pek teh bener tangkal nangka eta teh aya. Ceuk sakadang kuya. Loh. Sok atuh monyet gera naik. Da urang mah teu bisa naik tangkal. Kela urang teu bisa ngabedakeun mana nangka nu asak jeung mana nangka anu atah keneh kuya. Ceuk monyet memeh naik. Atuh bari seuri dina hate sakadang kuya ngajawab. Lamun sorana plek 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 berarti nangka eta geus asak. Lamun sorana pluk 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 berarti nangka eta teh atah keneh. Oh, atuh ceuk sakadang monyet bari langsung nerekel naik. Bari gagalantungan neangan nangka dina jero hatena manehna ngomong. Urang mah rek dibere anu atah weh sakadang kuya mah. Keun weh lamun protes naha mere nu atah rek dititah naik tangkal weh. Nyapuguh weh pas sakadang kuya ngadahar nangka teh laina amis malah narempel si getahna kana awak jeung kana bibirna. Kuya, nangka urang mah atah geuningan. Ceuk sakadang monyet bari balelol ngomongna da bibirna pinuh ku getah. Apaan maneh anu malung-malungkeun ka hadap mah? Urang mah ngan saukur narima hungkul. Ceuk sakadang kuya
bari ngadahar nangka nu tereh beak. Allah. Mung sakitu carios sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalanangka. Mugia tiasa katampi sareng janten pangbeberah manah pamiarsa sadaya. Mugi cariosan ieu tiasa didongengkeun deui ka anak incungna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.